Enjing-enjing tas pak-pik-pak ya tengah goreng rencang sangu. Mohon teman-teman mungpang-mungpang neng sarana tacan gugah hangke pas gugah teh langsung tuang. Biasa we bari ngagoreng bari ulap-ulap ieu teh rada kalaloto. Nuju ngagoreng rencang sangu teh bari jeung peri patuangan atos saya bade ninyuh heula energen ayeuna mah. Tadina bade hiji tapi moal cekap saur abi teh pasti disoron neng Zara hangke pas gugah. Mataknya atos we ninyuhna 2 energen ieu teh kana gelas nu rada ageng. Energenna ge rasa kacang ijo enak pisan. Nembe oge bade nyuruput ieu teh energenna telami aya neng Zahra gugah. Da kadangu suarana teh mamah-mamahan ti kamar. Da muhun teman-teman neng Zara mah pasti pami gugah teh aya mamahna teh gogorowokan. Kantenan pami abi kaparangan nuju teh aya di bumi nuju ka warung tos we engke teh nangis. Pas nuju dibeungkeut rambutna teh mama cenah hoyong eta energen. Teh kenging wa ka urang mam heulanya. Muhun nyata neng Zara mah sok dibiasakeun saat acar ngamamna naon teh kedah tuang heula sangu. Muhun teman-teman pami tos tuang sangu mah kapanan sok jongjon kitu. Bade barang tuang naon-naon oge moal hawatos. Neng Zahra gemoy, neng Zahra gemoy. Saking garegeutana ka neng Zahra di dieu ge abi hampir hilap nuju ngagoreng daging untung we henteu tutup. Tadi di oge nyawuran neng Zahra hayu mam heula. Da bari ngalawun geuningannya di piwarang calik caket mamah kadon ku kurilingan. Tah tuangna oge reujeng we sareng neng Zahra bari ngahuapan ka neng Zahra bari ngahuap ka abi. Muhun teman-teman abi wareg neng Zahra wareg gitu. Kaleresan gaduh rencang namung hiji hayam goreng hungkul. Nyeta atudanya bade tadi anjing keneh ka warung sayur teh kalah teu kabujeul. Ayeuna raosan teh da gaduh keneh daging hayam digoreng kewe mese pasakeun mah sia. Da kangge enjing-enjing masok bariekeun pamiseuh rencang mah. Sarupa we nu penting mah rewog segut mamna. Ayeuna mah raosan teman-teman tuang teh tiasa di dapur ngampar. Muhun kapananya kamari mah aya kulkas di dieuna ku abi dieserkeun ka juru. Oh muhun kamari teh aya anu komen teteh cenah asa dipasihan kursi ku ownerna SBG. Nah cenah kala disimpen di bumi mamahna teh dicanak ka bumi Cipaku. Tah sanes teh dicandaknya teman-teman abi teh bingung keneh nyandakna ngangge naon. Dipayun teh kana Grab teu tiasa wae. Bade nyewa kolbak nu warginaat tapi teu acan kabujeul. Katambih geuningannya abina sibuk ngonten. Pang-pang nama ngonten kangge endorseun geuningan. Da pami ngonten keseharian mah tiasa diengkekeun oge. Tapi pami konten anu kangge endorseun mah teu tiasa kitu da tos dijadwal. Janten pami ayeuna ngadamel video iklan produk anu enjing mah produk anu sanesna kitu. Muhun teman-teman kamari oge aya waktos luang ku abi teh diluangkeun kangge jalan-jalan sareng neng Zahra sareng ayahna. Muhun geuningannya sigana babari ngadamel konten teh padahal mah lumayan nguras waktu. Tapi alhamdulillah teman-teman selalu disyukuri we sareng dinikmati sadayana. Tapi insyaallah engke ge bade dicanda korsina ka bumi Cipaku. Mun kitu ngantosan waktosna anu luang sareng ayah kangge nyanakna. Tadi dege alhamdulillah teman-teman tuangna atos orang dibersihkeun lah disapukeun karpetna. Muhun jongjon kitu teman-temannya tos tuang tos naon mah kantun nyiapkeun neng Zara angkat ka sakola. Bari jeung rada hararese ieu teh piwarang ibak heula tos emam teh. Kalah kela atuh cenah mama aya emameun neng teh hayang mam heula ieu. Atuh kabujeng kasiangan geulis. Muhun kapananya pami murang kali tos sakola teh kedah siap-siap si enjing keneh. Kantenan pami nuju ka parangan rajin sok nyubuh keneh beberesna oge. Alhamdulillah raoseun pami suasana caket sawah mah sok adem geuningan. Muhun teman-teman kantenan pami aya angin sepoi